makan tawakal na teh karena sangu bisa sebeuh urang mah lantaran dahar geus urang tatagenan sebeuh kana dahar sanajan eta adalah adat satungtung urang teu dirobah tatagenan eta moal jadi wali moal eta kudu dirobah ku urang khariqun lil adat urang teh kudu ngabedah adat tu tata dina mun teh mah teu dahar lapar kuari mah dirobah ku urang ulah dahar hayang coba lamun urang terus beda dahar bae dahar mal jadi wali moal penting urang teh ieu teh lamun teh hees waduh bahaya sebab ieu jadi adat kebiasaan urang teh kudu sare lamun teh sare 8 jam cak dokter mah 8 jam sampai sapeting teh atuh be aku ngees bae eta mah atuh deuk kira maca maca sholawat eta mah ngees deui nah dibuat urang ulah sare geus sayangnya bang saya tik bae kok bisa kok situ kebel-kebel dirobah adat teh nu biasa sare teh henteu nu biasa sare ulah nu biasa sare henteu nah eta teh sebab naon dirobah kitu mah hese katawakkalan urangna ka Allah Gusti ja Gusti teh nyieun sebeuh teh sabab sangu ayeuna atuh mantak naon Gusti nyieun sebeuh ka abdi henteu kudu make sangu ja Gusti mah maha sagala-gala cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal hampura tuh Gusti urang sawakalkan komunikasi teh jeung Allah teh siana aing mah kan nuturkeun sia cak Allah aing maha kawasa tapi aing nuturkeun sia kan bab ikhtiarna kan aing mere ka sia kan di sia keke eueuh ikhtiar sia nah urang komunikasi sakan jeung Allah mulai ku urang lalaunan dileungitkeun adat dahar terus ja beneran orang sia dibere ku Allah dileungitkeun kurang adat sare aing mere kakuatan ka sia sebab eta mah adat tapi sia da heula kudu usaha ayo usaha urang sapoe 2 poe 3 poe tuh bener-bener urang geus muringis ka belah dieuna set jaba beneran sia dideulekeun ku Allah teh sebulan 2 bulan 3 bulan bener dibere kuat tek teu sare ge kuat asal nonton TV bae teu beres deui bae tuh urang usaha nah lamun geus dibalikeun ku urang kuari mah urang teh geus ninggalkeun dahar dina waktu-waktuna geus eueuh berarti kan geus khariqun lil adat urang usaha ngabedah adat nu biasa sare henteu nu biasa make baju nu bagus teu cumplang-campling jeung sajabana tapi kan sing hade lamun eueuh guruan lantaran kos kitu teh teu bisa ditiru-tiru boga maksud-maksud tertentu ulah asal cumplang-campling wae maksudnya sia naon cumplang-campling aing hayang jadi wali teu beres da kos kitu nah kuari geus bisa geus berbeda kan kuari berbeda mana deuk teu dahar nya nama kuat bae deuk nginum teu nginum kuat bae nginum keur henteu na masalah dahar keur henteu na masalah sare-sare keur henteu na masalah jadi sare jeung teu sare bangona akur bae diberi kekuatan aku Allah seperti kos kitu geus lamun geus kos kitu alamna berarti beda jeung urang nyana sebab alam urang mah alam dahar alam nginum kudu di waktu-waktu nu jelas mun teu dahar teu kuat bisa kiceup bae aing nya mah henteu berarti geus beda kan alamna tuh nya mah alam kuat urang geus teu kuat sebab nya mohon ka Allah janu Allah ciptaan Allah jaga ninganan Kangjeng Nabi kuateun Sina Abu Bakar kuat Sina Umar da naon bedana kabelah dieuna wali-wali Allah nu aya di urang Syekh Mansur Syekh Asnawi jakara ruwat atuh naon bedana jeung urang mah teu latihan doang latih urang tek kuat beda alamna geus kulantaran beda alam urang teh kuari mah bersih geus bersih zahir bersih batin bisa kadeuleu kuari mah makhluk-makhluk halus aya jin tuh kadeuleu tuh lulumpatan tuh lulumpangan kadeuleu beda jin mah jenggotan jin bisa kapanggih jeung makhluk-makhluk halus
bisa jeung arwah-arwah ieu keur carita. Nah iyalah tawakal. Masya Allah, lamun urang geus tawakal tu Allah, hiji we Allah menang, perang menang. Takeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa. Iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat. Anu salat hakikat mah disebut salat daim, anu geus ngarasakeun nikmatna salat. Jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa. Ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mukmin anu sampurna teh nomer kalimana bagian zahir yunfiquna mimma razaqnakum, nyana mekeunan merean nganapakakeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah. Lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah. Geus atuh ieu lewatna melalui leungeunnya teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun, titah dibikeunan, lain urang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan. Hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeunan. Ieulah mukmin anu sampurna. Geus eueuh jelema lana teh hese. Urang mah kuari mah mun kakak urang boga mobil, urang henteu. Aju urang nginjem ka kakak teh. Sia emang ka mana? Cak kakak teh. Ibu gua di ka Bogor. Naon? Iya ya perlu heula ngolotan lah kieu bae lah daripada make mobil mah geus ka tenggor beusi naon tah ongkosna bae eta teh min jumlah ti pelit eta kos kitu. Pelit eta kos. Daekan keneh mere ongkos daripada mobilna. Pelit eta kos kitu. Eta dereuskeun eta mah mere. Aya geus teh kudu make mobil kakak mah geus bae ala kadata mere rokok bae. Leueuh. Geus teh mah. Pohara. Jauh tabaka mukmin kamil, jauh. Di antarana jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Lamun aya harta ngarenggen di imah urang teh dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Jadi lamun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh. Tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Cek Sayyidina Ali lain jelema minal muqarrabin, lamun jelema masih keneh ieu neundeun ieu jang isuk lamun masih keneh boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin lain ulah aya pikiran jang isuk ulah aya. Itulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah karim. Nah ialah jelema anu mukmin kamil razaqnahum yunfikuna mimma razaqnahum selalu nganapakakeun harta-harta anu menang pamere Allah dinapakahkeun fi taatillah dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang keur boga tuh masjid bangun kurang, tuh majlis bangun, tuh pondok bangun, fakir miskin kemudian yatim piatu hayo terus jalan-jalan kurang bagus ayo geus teh kudu ngadaguan ti bupati geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai ayo jalan kena rapi
yunfikun fi taatillah taat Allah. Engke jadi bere rasa ku Allah nikmat. Geus teu nganggap perhatikan kana harta. Urang teh nu mantak embung ngabangun jalan cai, embung ngabangun jalan, embung ngabangun musola, embung ngabangun masjid. Eta teh hook ka harta, berarti urang memiliki ka harta. Eta lah hijab antar urang jeung Allah. Ku harta eta. Lamun tah. Gila ngomong namanya. Tuh bangun hampang teh gitu. Teh hijab eta antara urang jeung Allah. Mantak ditapak urang ku urang kayak jadi jelema luhur. Lain zikirna, zikir mah gampang. Lain zikir teh mujahadah merangan nafsu, riyadhah ngajar nafsu, tafakur. Awak. Naon sih duku sia dipake karesep kuari? Naon? Asana sia jadi teungeunahkeun amat ieu bawa ibadahna. Makanya umur teh jauh bawa isuk bawa ka pageto. Contoh, nusa umur jeung sia tuh, bari geus aya di leuweung. Sia ge moal kebal deui kajian kumaha ge. Ican ngeunah keneh bae. Hayo. Coba naon nu mantak ieu teungeunahkeun ibadah salat segala salat segala naon kitu ngaji Quran segala naon aya naonan. Sia naon pake karesep kuari? Timbul ge urang resep naon ka naon kitu kajawab urang. Seputar ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah jelema nu mukmin kamil wa mimma razaqnahum yunfikun teu hook harta didapakahkeun di jalan Allah lantaran teu ngarasa nu nyana. Naon bae ieu harta nu datang ka nyana titipan ti Allah lain nu kula. Geus gampangeun jasa. Lamun endek ditasarupkeun teh gampang. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Na ieu jelema nu kasipatan bima dzikra. Kudu tadi teh hiji jelema nu sieun ka Allah, nomor kadua nu ikhlas, nomor katilu nu tawakal bagian batin. Nomor kaopat da anu salat bae anu salatna salat hakikat. Nomor kalimana anu teu hokok nambahkeun hartana. Ialah humul mu'minuna haqqan. Ialah jelema-jelema nu mukmin kalawan nyata imanna. Urang mah kan iman teh bisa dinyatakeun ku ari urang. Teu bisa dinyatakeun. Guluang galeong. Mendak Syekh Kifudal bin Iyad ditanya, "Ari iman anu nyata kos kumaha?" Sok nyaho Syekh Kifudal bin Iyad. Henteu kula mah nyaho be. Ieu ayat ieu humul mu'minuna haqqan mukmin anu hak kumaha? Mukmin anu hak mah bari kieu nya ye. Mukmin nu hak tah lamun kopehanna digilirkeun kitu tah. Nya, tah masjid ngagiler, masjid oyag. Dikitukeun deui ku nyana. Sakageteun nanya kaget. Cih eta mumin hak. Masya Allah. Bebeja tah. Jelema teh eta nu tas nanya ka Kifudal bin Iyad. Bahwa Kifudal bin Iyad teh kos kitu.